di Indonesia timbul azaitun geus dipersiapkeun ku nyana di jerona jang ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya. Ya Rasulullah salamun alaik. Hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu. Ih atuh teh Kangjeng maka bendu sagala. Ayo gerak puprak. Ini iza asobtu minal lahmi intasartu wa akhadhatni syahwati faharamtu lahma. Kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gacang. Ingat itu dibejakeun kumaha itu. Jadi dituna kieu Pak. Atuh kumaha itu. Sok aya-aya we gara-gara ngaji pan jadi nyaho tah. Berarti buntut ya jampe. Ulah dikamamanakeun sing ada buntut. Orang ngarti dituna ieu. Cak nu kolot tuh tinggalin aing geus dibaheula aja. Tapi nu aku nu teu mah pago. Kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui? Si barang si kupat teu ngadengieun cak Kangjeng Nabi. Sekali dia teu cara kula ieu bebeja ieu. Ini idza asabtu minal lahmi intasartu. Kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntutna nah ieu mah gaceng we geus kula mah kontang. Di mana gaceng wa akhazat min syahwati kula mah aju gegeran we ka pamajikan keur dihaulos daripada acak-acakan. Ya kula ge cak awewe teh cak awewe monya ngaji kos kitu banyak di ditu na kos kitu kumaha atuh nu mantap cak eta lalaki fa haramtul lahma lah. Ulama geus bae ngaharamkeun kana daging sebab asal kadahar daging gaceng, asal kadahar daging gaceng. Kaju mending mun pamajikan aya mun eueuh. Terus ulama haram ta daging. Ye, cek Kangjeng Nabi atuh urusan sia, urusan haram atuh lain deui. Ulah sok aju ngaharam-haram teh mah, ku sebab jangan kadahar daging gaceng atuh teh mah urusan bae sia. Kangjeng Nabi sok aju ngaharam-haram. Tapi Kangjeng Nabi encan turun ayat mak dan seukur tungkul lamun bebejana ka Kiai Golkar mah wah sia barang ngeunah. Kangjeng Nabi tetep layam tiku anil hawa in wa ila wahyu yuha can aya wahyu mah tetep tungkul Kangjeng Nabi mah oh gengnya jadi bahaya mun lainnya na doang misalnya si itu gitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urus aya deui diriwayatkeun ti Anas makieu deui anna nafaron min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sirri. Sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping ka garwa Kangjeng Nabi. Wah, orang Cikupa mah teh nyeun garwa. Naon cenah garwa? Pamajikan. Dino ka garwa-garwa can budak. Pohar aja eta mah kampung lagi. Daratang ka pamajikan Kangjeng Nabi ngan ulah bikang we joreg asal mah ka bikang lah Kangjeng Nabi waduh sakumaha eneng tapi lamun dirawat hidang mah pasti ka bikang bahkan lain ka bikang na ka ewena geus kitu bae mah bahasa ngaranna geus sia ka dieu jeung ewen teu aing ngadengena ge garetek tapi di ditu atuh geus kos itu kitu bae bejakeun ka bupati lestarikan. Macam-macam di dunia itu bahasa itu ngaranna.
Kajen teh lempeng-lempeng kayak gitu deh. Tah, sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros. Neng, hapunten. Ai kami mapan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah, instruksi perang. Babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian. Ai kitu mapan sehari-hari teu pernah isin. Ieu bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nu sirna kumaha sehari-hari. Dijawab ku pamajikan Kangjeng Nabi bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu penting nama salat bae datang ka barareu isuk-isuk salat duha tidinya instruksi beres eta terus zikir bae maca Quran teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun mere jalan lurus soal politik, soal ekonomi, soal budaya. Eureun-eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi. Asal Allahu Akbar salam salat, asal Allahu Akbar salam salat. Itulah Kangjeng Nabi makos kitu maca Quran teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren. Malah sok kakuping di dadana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi. Eta kitu Kangjeng Nabi mah. Kitu ya, kitu Kangjeng Nabi mah. Ngaharuleng beta sababaraha kelompok sahabat teh. Harus deui ke. Ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-harina di bumi. Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon. Tara aya kumaha-kumahan aroskeun dinten ieu aya naon diantarana aya korma sabelah dahar sabelah korma mun aya hiji bagi dua jeung kami mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi mah ngaleueutna cai sakedik mah sangkilang jangkung urang Arab mah eta kitu cangkirna leutik ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede sabalikna jadi Masya Allah. Gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana. Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasur. Tara make spring bed. Tara make anu kamari ieu di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa. Tara make bangsa kapas-kapas setan buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah di tonggongna urut naon urut baralak nu pake ampah kitulah Kangjeng dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae ayana beureum dianggo beureum aya hejo dianggo hejo kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku naon kitu aya nu nyuhunkeun dipasikeun aya nu putingan sesering mah Kangjeng Rasul mah putih jadi didongengkeun tak kitu peutingna beurangna daharna minumna sarena pakena eta didongengkeun cak sahabat pohara amat Kangjeng dek nurutan Kangjeng lah faqala ba'duhum la atazawwajun nisa aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae faqala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah ngaganggu ta daging cek sawareh deui qala ba'duhum la anamu 'alal firas aing mah geus sare moal make amparan deuk di mana bae geus nurutan Kangjeng Nabi takabeh kararitu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi fahamidallahu wa asna alaih cek Kangjeng Nabi kunaon haju kararitu saturut-turutna bae
tepuguh urang mamanana, tepuguh tatanyana datang saturut-turutna beke heula. Maksudna deuk naon eta nyana kikituan. Cek Kangjeng Nabi ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza. Nanaonan eta sahabat ngomong nate moal kawin, moal ngadahar daging, moal make amparan, salu nitah teh kos kitu lakini usolli wa anamu. Pagkuring ba salat sare wa asumu wa utiru puasa buka wa tazawajun nisaa jeung kula biasa kawin malah sabaraha nu dikawin ku kula make jeung moal kawin sagala saha nu nitah. Paman rogiba an sunnati falaysa minni. Saha jelema anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula. Cek Kangjeng marah Kangjeng Nabi. Saturut-turut bae teu pararugu ngikut. Tuh, ieu ulah saturut-turut tah. Plong bae urang nah, lumayan cek urang ieu. Berarti teu kudu kitu cenah ieu. Asana pitah dahar bae kajen gokongan. Kanjeng Nabi tenang. Dua. Katilu kieu riwayat ti Anas keneh. Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati. Tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kanjeng Rasul. Tilu golongan, tilu bani, sumping ka istri Kangjeng naroskeun tentang ibadah Kangjeng coba kami hayangnya. Dibejakeun ku pamajikan Kangjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kangjeng Nabi. Isuk-isukna salat duha. Terus lolobana mah puasa bae atau ngentelan beuteuh. Tidinya zikir bae maca Quran bae. Teureun-eureun Bapak tahan jelema Kangjeng Nabi mengelurus-lurus ngalempeng-lempeng ngajakan ka sorga ngajauhan neraka kitulah Kangjeng. Barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Jatnyana sakitu Kangjeng Nabi magis ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal tapi ibadah masih make pohara luar biasa wa aina nahnu minan nabi ai kuring eta dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi atuh teh tai kuku Geuting kami mah molor bae. Berang kami mah atuh isuk-isuk atuh uduk. Berang saeuting leupet eta teh encan dahar. Jam 10 dahar, jam 1 ngawadang. Jam 5 dahar deui peuting mah ngabaso jeung bubur ayam. Abo tama budak kebodongkol leleh tama tuh. Itu panelian. Ya Allah, Kangjeng Nabi mah kieu cekeuna. Cekeuna teh cekeun nu tiluan wa aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana? Teu tai kuku nacan sedengkeun urang mah can aya jaminan. Pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi tapi eta ibadah teureun-teureun ai urang kumaha kieu amat. Nah, urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep. Kudu kumaha urang? Kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa ana ama ana ma fa ini usallil lail abadan. Kula mah deuk milih beurang onam lah. Peuting bae duk salat bae datang ka paeh kula. Peuting deuk salat bae. Nurutan Kangjeng. Cekna saurang deui wa qala akhir ama ana ma pa asumudahro wala ubtiru. Aing mah pokona mah saumur hirup aing teh puasa bae moal buka-buka aing mah. Wa qala akhir cek nu katilu ama ana ma fa tazirun nisaa wala atazawaju abadan. Aing mah deuk ngajauhan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae. Pajar Rasulullah, sumping Kangjeng Rasulullah. Maneh keur ngarobrol naon? Emang aing teu ngadenge. Cak Kangjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing. Kula sok kabandingkeun ka kula. Maneh mah maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah.
ulah sok peporaan dek salat bae usap penting-penting datang ka paeh nu ieu dek puasa bae nu ieu mah moal kawin. Antum alladzina qultum kaza wa kaza amma wallahi inni la aksakum lillah wa atqakum lahu. Kuring leuwih sieun ka Allah, leuwih takwa ka Allah. Lakinni asummu wa uqiru wa usolli wa arkudu. Kuring puasa buka biasa jeung teu terus-terusan puasa kulama cak Kangjeng Rasul teh Senin Kemis ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu poe Kemis ge henteu ge kumaha kondisi bae moal terus teu bagus teh kos kitu. Kemudian maneh moal kawin sedangkeun kaula wa atazawajun nisa awas paman ragiba an sunnati falaysa minni. Jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus. Lain golongan kula anu sampurna lain minni. Dengekeun ku maraneh kabeh. Lamun maneh peuting naon gitu sapenting salat bae paling kekuatanna 3 peuting sia. Kadituna kawal dibawa ka usada insani kajen hukum. Gring sia. Cak Kanjeng Nabi siap puasa bae heuh kuari puasa bae ieu. Sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kicep bae. Ulah potongan sia mah ulah puasa. Lain deui sia mah. Sebab sia mah urang mana sia? Anci kupak komo di kupak. Ulah. Ai sia di ieu moal kawin atuh kumaha rangda hooh. Urang Lampung loba nu putih. Urang Brebes anggilang harideung ge atuh lalesang. Anu jelas ulah boga tekad moal kawin. Lantaran Allah benduan jasa ka jelema anu henteu kawin teh. Ka jelema anu teu kawin teh benduan lantaran teu boga turunan, anak teu boga turunan saeutik bakalna umat Islam. Anak saeutik ketika diserang ku Yahudi, ketika diserang ku kafir, ku Kristen, saha nu deuk kalawan. Lamun tekad maneh moal kawin bahaya sia. Awas. Ulah boga tekad kos kitu kawin opat sia. Aju saurangna anakna 24. Jangan lawan kafir cak Kangjeng lamun tekad kos maneh kitu kabehan salembur tekad kos kitu kabeh atuh boga anak di mana? Deuk di mana pan cak Kangjeng Nabi tanah salu al wadud nikah maneh pilih nikah tanah salu nyeun turunan ka awewe nu loba anak mah. Urang mah kuarieu mah nikah sabaraha eta turunanna ngan 2. Nah, ai meuli kotok mah boi rendai ye di Bali. Ai kotok hayang rendai, ai anak hayang saeutik tolol tah budak. Kuduna nurutan kotok. Kawin ye itu turunanna 24 pasti loba ya aing ieu. Eta kudu kos kitu tan. Mantak eta bangsa kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aturan kabeh teh bagus. Kumaha mun Yahudi nyerang ka urang? Lamun Kristen kuari Amerika nyerang ka urang kitu mah aya loba papan. Anak kada sia teh lah. Ayo guys kabeh anak perangnya naon. Beak. Beak tah. Peluruhna tinggal bapana jeung aing gelut ya. Gitu kan. Coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana. Mantak ge kuduna nu loba boga anak. Kangjeng teu resepeun jasa boga tekad teu kawin. Kangjeng teu resepeun jasa boga anak saeutik nu loba kawin anak loba. Ih, sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan. Kok kiai nyaho? Masya Allah ku bararodo. Ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu nuker dipergunjingkan di internasional. Lain nasional, internasional. Adanya ku Indonesia. Ya, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa. Di Amerika dimasalahkeun, di Inggris dimasalahkeun, di Jerman dimasalahkeun, di Perancis dimasalahkeun. Sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tanpa neuleuh ka sisi kagieu. Perang lillahi ta'ala. Kuat jasa tas sunni teh.
matak Amerika teu wani nah wahabikeun heula deuleu Arab diwahabikeun mah epes mer mantak tek ke Indonesia dibentuk didanaan ku Arab didanaan ku Syiah wahabikeun Indonesia membuatlah partai PKS meleg Wahabi aing ngomong lain lalagaan ye besi aya nu PKS pencet di dia ye pencet kiai mengening anak kula pencet potokna pencet besi pajar bohong dengekeun ye Amerika teh kos kitu tah masuk melalui birokrasi NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur aya mah tinggal aya doang kadenge ku urang ngajengek NU henteu kadenge suara NU henteu naon sebabna geus dikaluhan ku SBY dikaluhan ditarik tangitik kieu dikadikeun hei kebok dongkol ya tinggal oe-oean we dihandap teh orang-orang NU kiai-kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat termasuk di Tangerang teh keur memperhatikeun kok oe-oean sih teu bisa daya teu upaya kitab rujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur roboh tufah nihaya minhaj ditilep temenang pakai rujukan kudu make kitab karangan Al-Qurtubi iyalah PKS matak mui leluasa depang leluasa nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia dengekeun ku Celisia ye ieu teh dek naon lain sakadar sakitu di tukang Amerika dek nyerang tanggeulana Cikupa ai nurunkan deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkeun supaya bebas ulah aya aturan Al-Qur'an mahnya Islam liberal dongkol meureunan kos kitu mulai nyana ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekel ku pemimpinna masing-masing Kristen pasturna nu ngomong uskupna nu ngomong Islam kiaina nu ngomong ustadna nu ngomong Katolik kitu keneh kardinalna nu ngomong dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomong nah pemimpin-pemimpinna sedangkan Kristen Katolik Buddha Konghucu teu dianggap di Indonesia nu dianggap adalah kiai-kiai salaf maka ku ayana kitu mesti dirusak hese ngarusakna geus dimodernkeun di zaman Soeharto tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae cal deui aya eta teh loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi taala nu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika dengekeun ku Celisia aing ngomong ya anjir sareurik Jacil, mulai ngoceh. Diperhitungkan kunyana terkuat di Indonesia Gus Dur. Sakedeung deui sebab geus kolot dihitung kunyana. Hormati Gus Dur, bener bae. Dicanda kuno maha kawasa, geus kumaha tuh geus kitu kaayaanana. Saha tuh ngomong gua di Indonesia. Kadenge pepeletekan anu ngeritik terhadap pemerintah. Kadenge nu ngeritik terhadap agama di urang teu aya. Kadenge nu ngritik di berbagai aliran-aliran organisasi teu becus karasa kuari eueuh Gus Dur lain urang teh terlalu Gus Durian lain maningka duren aing mah tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur teh ya eueuh nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah sugan nu noel ka organisasi sugan nu ngritik ayana ieu berjalan di Indonesia teu aya kuari teh sebab NU nage dikaluhan cau yeun organisasi ya
berbagai organisasi-organisasi Wahabi ngeri di Indonesia. Timbul azaitun geus dipersiapkeun kunyana. Di jerona jang ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah. Jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika. Bentukna azaitun, teu kumaha coba. Tinggal ngitung tahun, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Bere, duit, yayasankeun, gaji kiaina. Supaya naon? Leeh, geus leeh, cara disungu di Arabia. Satu suara Wahabi. Ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika. Iyalah tujuan utama Amerika ke Indonesia teh. Ngamantak hiji ahli sunnah wal jamaah nu keur diacak-acak. Di luhurna NU, di parlemen, di handapna, di naon kitu ngaranna, dijieunkeun yayasan, dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerah. Mulai ngomong, apa itu wali? Enggak ada wali sesungguhnya, bohong itu. Kenapa itu pakai mazhab? Apa-apa? Lihat di negara luar, enggak ada mazhab cuman di Indonesia. Salah itu. Ngomongnya di berbagai media. Media cetak, koran, majalah, media elektronik, televisi. Sangeunah nanyana. Kiai na kuari. Encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gustur. Nda kumaha deui? Maning dihudangkeun bae eta Gustur tulangna. Gus, bangun. Ini acak-acakan ini. Bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa, eueuh nu di deuleu. Eueuh nu di deuleu ieu teh. Deuleu Jakarta mana? Deuleu Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanan saha? Tapi aya selenting bawa ning angin, masih kaya aya di Jawa Timur nu dipake kasieun aya hiji. Di Jawa Tengah aya hiji, di Jawa Barat ya termasuk aya hiji, nu jadi panutan umat anu sabodo teuing kiai gergeteun deukeun teu ge. Ieu masih diperhitungkeun keneh. Nu mantak can kuateun Wahabi. Can kuateun. Tah ieu urang si hade melalui majalah-majalahna Wahabi terus-terusan. Dipaksa urang titah jadi Wahabi. Sok ka masjid dibarere, urang selembaran-selembaran titah maraca ka Wahabian. Tak iyalah ya di Indonesia ya. Nah, itu tujuan anak asal sekian persen jadi Wahabi, mulai Amerika nyerang ke Indonesia. Selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat, moal wanieun Amerika. Sebab naon? Sebab nungaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit. Beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah. Ieu nu mantak berkoar ge, berkoar. Asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Ieu nu mantak gararagah kunaon ieu? Amerika mere duitna gede jasa. Termasuk CI mere duitna gede jasa. Kok Syiah aman sih? Kok Syiah aman sih? Tinyaho sejarahna nu mantak Syiah aman, bahkan berkembang di Indonesia. Bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan Syiah. Nu mantak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang cek teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana. Kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal Avanza heula. Besi endeup daftar ka aing sia Ustad. Nah lumayan cek Ustad teh tolong diketrok sia ku aing. Kebelah dituna Avanza kebelah dituna Innova asal asup. Kitu keneh ajaringan jil. Wah, duit ambalaya di dieu. Asup urang ka Azaitun, hayang ngabangun naon urang. Ieu teh deuk garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan. Datang ke zaman SBY. Guari terus-terusan ngan kadeuleu rapuh kuari, rada kadeuleu rapuh. Rada dekade rapuh, tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bahaya tong. Ieu rencana Oscar itu. Orang-orang Yahudi jeung Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salaf jangan bahaya caknya.
Mantap kuari. Terus penyerangan melalui Wahabi. Apa itu mazhab? Apa itu wali? Enggak ada itu yang namanya wali. Enggak ada. Mungkin bakal aya debat. Bakal aya ya. Mungkin sababara bulan lamun siap. Atau mungkin tahun hareup geus dipersiapkeun. Sebab aya nu galak jaka. Mencerca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mencaci maki Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Mencaci maki sahabat-sahabat. Mencaci para wali-wali Allah. Wari keur dibidik bae. Geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan. Lain lalagaan di Indonesia teh keur perang, nu mantap beusi aya PKS cikem. Geus ulah sieun-sieun, nah mantap naon ja eta kekentongna. Awas ulah dibere ember, mulai ulah di ember. Ulah ember teh embar. Awas ya lain lalagaan PKS teh jahat, jahat. Lain lalagan teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon. Sia kunaon hirup di lembur ka kota tuh. Ieu mah lain naon ngajelaskeun sing hade. Beusi anak urang jadi PKS. Sakitu doang, bahaya. Nyana ngomongna kasihan amat, cenah cek nyana ahli sunnah wal jamaah. Aduh. Beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali. Bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih. Enggak saksian jeung aing sia, debat jeung aing. Aing moal mundur saya tik-tik acan geus aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru. Itu aing sieun. Aduh, da ieu sing hade lain lalagaan di Indonesia teh geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah tubuh pemerintah ieu soal agama ieu mah soal agama aing kitu soal birokrasi lain sabodo agama acak-acakan nu mantap mana aya baheula mah pasalingsingan urang teh dina kiblat aya mana aya pasalingsingan dina Ramadan teh aya mana aya pasalingsingan dina tolak teh aya satu suara tiga tolak wari diacak-acak tolak 3 1 tolak marah terjadi iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara tolak 3 keur marah jadi bae babok jadi bae wari acak-acakan karasa takut ceuli sia ieu gara-gara tangkorak PKS takos kitu bodoh kotokna cenah kiai ieu nih sarua bisa dipancung di harapan dipancung gua si Sarwiti nah cakang jeung Nabi make jeung boga tekad moal kawin lamun siap boga tararekan teu kawin teu anakan lamun teu anakan kumaha Yahudi nyerang kumaha Nasrani nyerang deuk saha ieu anu bakal mempertahankeun agama sing loba boga pamajikanana sing loba boga anakna batak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe teu boga anak teu kawin deui epes PR sama nu kitu kawin cenah marah tinggalkeun wara rese teuing kusnyana doang panggelisna doang mun perang kumaha sia boga kanjut dibawa doang di rugi jasa bicara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak 12 eta di nu ngora nu kolot 17 mantap itu sia geus kawin sabaraha geus 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak aju rencana nya ulah cenah nu kolot can mere bae datang ka Kibenen sia moal diizinan datang ka orai jang-jangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal diisa sia datang ke monyet bisa silem moal bisa sia nekat sia jandong mun nyana embung dicadong tinggalkeun eta kakarak lalaki ka kok kitu amat aing teu boga turunan kumaha mun perang ha itu beja asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung kenu kolot da bebeja gara-gara kiai Quran aing mah nyalahkeun ka aing sia
Ya bebeja kaza lagi naga izuk cuma minggu izuk ulang ngaji. Kunan bongan ngaji harareudang. Eta lagi deh kakara geus kitu sia lah henteu ulang ngaji geus. Ulah. Tanu ni tahan ngaji ka dieu. Cek aing mah pokok sia mah awewe geus teu kudu ngararaji di arah rimah bae. Jalain ngaji sia mah meuleun gincu doang. Teu kudu aing bakal moal nurut mah. Ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilongok teh kieu. Barang ngaji saminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kak, horenganan ngaji teh kos kitu. Kula mah hayang ka sorga Kak, beus deuk nyandung malah geus beres nyandung. Tah, aing teh ngadaguan kos kitu tah. Ngan mun Kakak nyandung kula teu balik jaha bae keneh. Tah, tungtungna dong jore ge Pak. Nah, ditambahan ka dieu ku ayat nuzila turunkeun ayat lamma hamma qaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus sauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe ane moal kawin tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum Cek Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masil latifi kuatil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani ngaharam-haramkeun naon menu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusa-manusa ku Kangjeng Nabi di papatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasafal qiyamah nyaritakeun kiamat cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal ayat kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh engke culcel jelema harerudang deui didinya digiring ka mahsyar langtung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab saurang-saurang bakal dihisab tentang salatna, tentang puasana, tentang zakatna, tentang hajina, dihisab tentang bobogaanana nyana harta, boga imah di mana, kumaha dipakena, naon dipakena, kitu kene mobil, motor dan lain sebagainya, sawah, kontrakan, kemudian toko, perusahaan dan lain sebagainya. Ye, bakal na dihisab, awas. Namun beres hisabana surga, mun teu beres nyangkut hisabana neraka. Itulah Kangjeng Nabi dakwahna. Parakun nas kabeh ngarasa sedih manusia. Wa bakao careuri. Atupan urang teh boga kebon, eta meureun dihisab di kumaha. Urang teh boga onta, boga embe. Kitu kene boga ladang dan lain sebagainya urang bakal dihisab. Cek sawareh pan kami ge ka pasar. Atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh pan kami ge segala bisnis jadi pelantara pan kami di pemerintahan kabeh sagara romong wa bakal careuri kabeh pikumaheun jaga engke di akhirat akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan pajtama asharatun minas sahabah fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamaah 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un. Sahat anu 10 deh. Hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah bin Amrin, 5 Abu Dzar Al-Ghifari, 6 Salim Maula Abi Hudzaifah, 7 Miqdad bin Aswad, 8 Salman Al-Farisi, 9 Miqal bin Muqarrin,
10 Uthman bin Maz'un wa tasawaru marusawarah anjeunna hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatarahhabuna anjeunna endek nyieun seperti pependetaan dirina. Pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kelompok Kristen teh aya nu disebut kisisin jeung ruhban. Eta lah kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen. Yakni nyana mengasingkan diri, mengasingkan batin, ibadah ka Gusti Allah, nyekelan keaslian Injil. Iyalah disebut pendeta, perumusan, rujukan, pertanyaan orang-orang Kristen pendeta kisis jeung ruhban. Eta lah nu hebat. Cek nu 10-an urang ge kitu baya tuyu. Lah urang ayeuna mah kieu bae hiji peuting urang sarolat bae. Nomor kedua urang puasa bae mun ti beurang. Nomor katilu yu ya urang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh. Urang wae jubu mazakir urang kabiri bae yu bobogaan urang. Kabiri cek jana teh. Aju urang goyak qaraul lail peuting urang maraca Quran bae. Wala yanamu alal farsi jeung urang ulah make amparan, ulah ngadahar daging, ulah ngadahar daji, jeung ulah make sesengitan. Aju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae inslo-insloan sapira moal kebal haju paeh ieu. Kadengekeun ku Kangjeng Nabi kabar tersebut cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu sih ai sarua ujung-ujung macara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu hai mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh wala tatadu cuman ulah leuwih teh nu haram jadi halal nu halal jadi haram. Nu halal ulah diharamkeun, nu haram ulah dihalalkeun. Kumaha cak Gusti Allah bae? Haram, haramkeun, halal, halalkeun. Ulah sok nyieun. Geus bae. Kumaha instruksi ti Gusti Allah. Jadi urang ulah sok nyieun aing mah haram sampai kerte lantaran bid'ah. Ulah sok ngaharam-haram nu can karuha. Aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh-meueuh bae. Ulah sok diharam-haram. Aing moal mah moal bae. Aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam. Aing mah moal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui. Ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia. Nah make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga. Tanaga ieu adalah intisari saripati daripada makanan dan minuman. Mantap cek Kangjeng Nabi, dahar nu loba. Minum nu loba. Sare sakabekna. Wah, mantap ya bae. Instruksi mantap ya bae. Akur ye jeung kahayang urang bitung ye. Akur ya. Cak Kangjeng Nabi wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada. Tidak terkecuali Arab atau Ajam. La tuharibu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah. Cuma ulah keterlaluan nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Awas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sanyana Allah tersepen jasa, tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas. Mantap. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa kulu sok dalahar kumani mimma razaqakumullah tina sawarehna asil nu geus dirizkieun didikikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiban nu halal anu bagus dahar ku anjeun ieu khusus dahar ai umumna mah tadi. Mana keumuman tadi? Keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharrimu thayyibati ma ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus sama barang
Aimat teh isi mausul eta min syagil umum. Berarti cek ahli usul fikih mah teh termasuk kana umum. Geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram, bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram, pakaian ulah sok diharam-haram, kendaraan ulah sok diharam-haram, imah ulah sok diharam-haram, dan lain sebagainya. Wanita-wanita ulah sok diharam-haram, nu dihalalkeun ku Allah akui halal pakai gulakeun. Sakitu nu mantakit Gusti Allah ka dieuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dalahar kumaraneh kabeh mimma tina saware min litabid ulah keterlaluan tin saware marazaqakumullah anu geus dirizkieun ku rezekikeun karanjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiban. Nu matak ulah puasa cek Kanjeng Nabi, ulah salat ti penting. Geus hees bae ti penting mah. Barang dahar minum. Untuk haram teh. Kanjeng Nabi daripada kabelah dituna cek Kanjeng Nabi ieu pentingna salat ai beurangna ngees bae. Teu bagus. Puasa bae tapi ngaringkuk sakumaha gateung. Teu bagus cek Kanjeng. Kos kitu teu bagus. Aju boga pemajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cek Kanjeng Nabi kos kitu. Instruksi cek Kanjeng Nabi. Awas, penting ulah loba ting salat hees bae. Beurang ulah loba ting puasa dahar bae. Jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung putih kawin. Aya nyandung berebet. Kawin instruksi. Besi butuh pakaian, pakai sadaekna asal halal cek Kanjeng Nabi, asal halal. Kendaraan beli asal halal, duitnya halal, kendaraan halal, digunakan pakai halal, oh masalah. Bila perlu nu bagus, 2M, 3M beli. Kiai kumaha kitu kumaha. Ikuran ya. Ikuran. Duduk permasalahan nama horeng Kanjeng Nabi teh ngabagi-bagi kahirupan teh. Lantaran watak manusia teh kapan beda-beda, aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung. Aya nu ibadah kudu sederhana beuteungna, aya nu ibadah kentel beuteung. Aya nu ibadah kudu boga duit bae, aya nu ibadah setengah boga duit, aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji. Itu karasa pan lain. Emangnya nama kari itu pugu. Aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae, mun teu make baju bagus teu bisa ibadah. Aya nu make baju sederhana kakarak bisa ibadah. Aya nu make cumplang-campling ge bisaeun ibadah. Mantak horenganan Kanjeng Nabi teh kumaha lawan bicarana jeung kumaha sekupna ieu teh. Aya sekup umum internasional sepanjang masa, aya sekup khusus. Kanjeng Nabi briefing khusus, aya nu khususul khusus. Jadi berarti teh kumaha jelema ieu. Nah, ayat ieu mah jang urang Cikupa, Bitung, Bojong. Iya nu beuki dahar. Nu ibadah nanya nama mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa. Mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa. Mun maca Quran mun henteu ngopi heula jeung nyusu teu bisa. Lamun da penting da tahajud mun teu marende heula teu bisa. Nah, ieu potongan-potongan kos ieu cek Gusti Allah dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid. Nimbel emang potongan kos ieu mah kadeuleu ieu dayut di mana ge. Nimbal, dek salat Jumat, berangkat jam 10, nimbal, engke setengah 12, pas adzan, muka timbal. Kunaon sih muka timbal? Kuat salat Jumat. Emang aing beuteung aing mah kos kieu. Nah, eta teh dibagi horeng ku Kanjeng Nabi, bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae. Ieu hayatna. Bagi jelema kelasna awam dek dibere kelas torekat kumaha pugu ngajina ge saminggu sakali. Saminggu sakali ge ieu teh lamun keur teu boga, geus teu boga bisnis. Lamun eueuh ngariung, mun eueuh ngabesan.
tak eta teh ngaji seminggu sekali mondok henteu masantren henteu baheulana kuari dibere torekat di jalan torekat kumaha mah beres atuh. Ulah geus dukos kieu mah kieu ye cak di dieuna la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Qulu mimma razaqakumullah. Gas. Degekeun ku ceuli si abeh mantep ye. Udang salat subuh jam 6 ngagoreng sangus ya nu loba. Atawa tukang uduk kerenkeun. Uduk. Berhenti. Sabaraha deui eta? Uduk sabaraha deui? 5 piring deh. Aduh kurang, aing genep biasana ieu. Borong. Dah. Aktivitas kurang supaya gairah. Nu deuk kantor supaya gairah, nu endek ka masjid supaya gairah, nu deuk magahan ngaji jeung santri supaya gairah, anu endek dagang supaya gairah, mestina kudu nyarap heula emang potongan sia mah potongan nyarap. Tuh kurang kumaha geus rapih jasa agama teh. Ulah nyeungseurikeun kiai anu norekat anu nyeungseurikeun salah emangnya nama SDM na datang ka goreng sangu jinganan atuh goreng sangu laksanakeun daripada isuk-isuk ngadahar goreng sangu henteu ngadahar uduk henteu nyarap henteu engke ka kantor salah tanda tangan engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena si naon kitu ngaranna 2 kilo dibere 1,5 kilo ngitungna besi salah. Tukang digawe kencengan betul. Ulah puasa. Matak lamun aya tukang bas puasa raja petak ku aing sia. Nya tukang bas puasa raja engke kumaha mah beres atuh. Besi moal bisa dilengkukeun ku sia. Ulah puasa. Kita instruksi tah ieu kun kitu kulu mimma razaqakum. Pan tadi ge ditarekan ku Kangjeng Nabi. Nu endek puasa bae ulah. Nu endek salat bae penting ulah. Nu moal kawin ulah kawin biasa cek Kangjeng Nabi kawin komo urang kuari gagah awak ieu sehat kebenaran urang usaha rada mejeuna lah sakieu mah kendaraan geus aya anak kakarak boga 5 mun kawin deui nya dong bisa kawin susurian sieun sia kumaha ge hayang-hayang namangan sieun aduh instruksi syariat ya ngaranna ye urang bersyariat jadi Kangjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui ulah sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun awas dahar maneh sebagian nu dirizqikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ngalempengkeun niatna doang jam 7 mulai ngadahar uduk atau goreng sangu Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah kulantaran sakitu abdi mah ieu endek ngadahar goreng sangu teh niatna jang ibadah dagang neangan duit jang ngabiayaan keluarga titik eta geus menang ganjaran geus menang ganjaran besok abdi mah Gusti japan deuk ka kantor pagawean kantor teh pan loba geus abdi mah kudu nyarap heula dipaksa-paksa ge ku kiai tidak puasa Rajab geus bae teh jang kiai bae kula mah kula kiai mah kiai. Lantaran pagawean kula beda jeung kiai. Geus kula mah jai mah ka kantor ieu niatna ge nek neangan maisah jang ngahirupan keluarga. Sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor moal beres. Nah ke situ aya nu ustad isuk-isuk bulan Rajab. Nah kiai ini tahan puasa ge jawab abdi mah kakarak jadi ustad lain kiai. Teu kuat. Ya kuat beneran kiai mah eta Gusti antaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sape nu biasana salat duha 4 jadi 2 doang perih beteung biasana teh zuhur maca Quran emang ngalantur duntel ajeuna mah hees bae daripada abdi bodi kos kitu deui abdi mah moal puasa Gusti geus mendingan nyeubeurkeun beteung bae lah Gusti eueuh masalah eta mah komo bangsa ustad gol karwa mah tinggal garap nyarap tah ieu teh lain lalagaan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat. Sahabat bae ge tadi dilarang nu endek salat bae tengah peuting ulah teh Kangjeng Nabi. Secara umum Kangjeng Nabi. Secara umum. Endek kitu puasa bae ulah. Waktu-waktu bae puasa kebuka, puasa kebuka. Teu bagus puasa bae teh puasa. Ai aktivitas aju
coceng, aju kurang, aju teu gairah, teu bagus. Cek Kangjeng Nabi. Tetap aktivitas kudu siga selesaikan. Bab moal beres mun make puasa ieu moal beres. Make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus we, bagus bae. Jadi lamun make nu jorek kurang pede, make nu bagus. Make nu bagus. Beli nu bagus. Abeh ibadahna mantap ka Gusti Allah, emangnya nama mun make baju bagus salat getol, mun make baju jorek kurang salat nu bagus. Nu bagus, jang si eta mah nu bagus. Aing mah lamun teu make BHS di rumah embung izin sebab pan aing mah jelema sugih. Beli BHS bila perlu pake kongkoyangkeun nu hiji. Nu hiji udang-udangkeun ku sia BHS. Abeh pajar boga loba jasa. Hardi pake. Ulah asa-asa emang jang kelas kos kitu mah. Tah, ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor-logor jasa mah. Lamun geus sempit jasa datang ka hese usik kurang teh. Ieu keur logor jasa ieu. Geus lah nu sajen mah geus ulah diinget-inget ayat ieu bae inget-inget ya. Abeh lalu asal logor asana ieu. Ya ayyuhalladzina amanu hai jalma nu ariman la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ulah cek haram-haram naon bae nu bagus tu dihalalkeun ka aranjeun kabeh. Cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah. Sebab Allah teh teureuseupeun kana nu sok ngaliwat batas. Bakulu jeung dalahar maneh kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus dirizqikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba nganawat wattaqullah sing sieun maneh ka Allah allazi antum bihi mu'minun numaraneh kabeh ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus teh asal kieu bae geus dahar nu penting halal itu bae nginum penting halal niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu atang. Bari perbandingkeun, ieu perbandingkeun. Aing lamun isuk-isuk teu nyarap, teu sanggup ngaji ieu. Tapi lamun nyarap, aing sanggup ngaji, nyarap nu gede. Nyarap nu gede. Penting aing mah lamun teu seubeuh beuteung teu kuat tahajud, tapi lamun seubeuh beuteung aing kosok daek tahajud. Seubeuhan bunciran ku sia beuteung sia. Bunciran, nu penting pakai ibadah emangnya mah datang kadinya ibadahna. Emang datang kadinya, eta mah pokokna mah henteu beda jeung ku bepelen lah. Lamun gede eusina nyana nyungkurna, waduh kencang ke bepelen teh kos itu pan. Asal dikombong mah buak aja sanggus. Wayuh bae geus galengan salos. Lamun kurang kombong, aju bae. Oe. Kurang sia. Car, temenang lagi dikang empe-empewan, emang keboplen teh kos gitu. Kayak bangsa potongan keboplen bang. Iya gitu bae guys. Ulah hese-hese. Saya tahapan syariat mah kos gitu. Nu penting beteng sebehan, udahar ku nginum, pakai bagusan, kendaraan nu bagus, tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engke aya deui ayat nu khusus. Lain jang umum. Noel kasina Abu Bakar, Noel kasina Utsman, Noel kasina Ali. Ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisaeun tah urang lembur ge Abu Bakar. Tah mah gampangeun tah mah ibadah kos kitu. Atuh kudu beda maneh. Atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon. Haji asararieun tadi mah kita dahar aing bari jadi sieun deui. Masyaallah. Entek cak abakula teh baca kabakula nu rapih jasa pagawean bahasa Imam Ghazali. Imam Ghazali mah bahasana kaharti jasa. Bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar. Imam Ghazali eta ieu nurutan dieu ieu. Lamun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan. Lamun memang ku puasa teh nya mah getol jasa ibadah atuh puasa. Tanggeus diwilah-wilah jelema tujuanna mah kabeh ge hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik aju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya. Kageleng ku mesin kotrek pate kurang aduh gagoleng kurang teh puasa ngantuk ceknya
tuh beres sana jangan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk dan ieu nu di dieu doang ieu bisa kikian ke nu di juru mah pan geus ngalaeh lagi. Nah ieu mah kakarak datang ka syariat. Jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kos kitu kawin ulah datang ka teu kawin. Cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui nyana indit ka leuweung ulah waka diturutan heulanan tama khusus tama ulah nurutan nu kos kitu ulah nurutan nu tabatul ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus di mamana ge anjurkeun dahar jang ibadah anjurkeun nginum jang ibadah anjurkeun make pake nu halal jang ibadah meuli kendaraan nu bagus